Johanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Abah. Balik di jeung saha? Asep SR Jeung Bang Kuadrat biasa di Johanta Podcast. podcastna Orang Sunda. Ayeuna alhamdulillah tiasa tepang deui jeung arurang atau saminggu ya tepang kumaha sarono henteu kararangan teu ke arurang ya. Hayang nempo deui abi teu. Eta Hayang ngadenge deui abi teu. kumaha kegiatan Baraya Abah sadayana di saminggu terakhir ayeuna meureunnya Saminggu. sarua juga arurang meureunnya sibuk nu gawe meureunnya nu sakola ayeuna kan geus asup deui meureun sakolanya Ayeuna tos mulai pada masuknya. Ya nu aranyar kenaikan kelas gitu kan Anu geus bagi rapot. Anu geus naon bahasa ini teh? naon samen eta bahasa zaman baheula pisan samen ayeuna mah kenaikan cenah istilahna teh Samen poe ngajar jar jarum paranti ngaput putri nu gareulis lisung kadua halulu luhur kapal udara. nya arurang teh ieu teh hoyong naon Hoyong ngagulkeun. lain ngagulkeun nya atoh tiasa tepang deui sareng Baraya Abah ieu teh nya walaupun samingun sakali urang teh geus teu sabar ya nyempetkeun gitu kan ngadamel konten teh da ayeuna mah loba nu komen teh gini nu nyemangetan arurang Aya nu ngomong-ngomong eta mic-na kurang deket ieu nya ngomong kurang deket Mogami alhamdulillah kepeser nya kapeser kela ieu ngomongkeun komen heula tadi teh ayeuna komenna geus loba tah di YouTube urang di teh YouTube teh geus lobanya lumayan alhamdulillah geus loba nu komen meskipun komenna kumaha nya. Komenna teh lolobana nu nyemangatan arurang. Nah, alhamdulillah. Hatur nuhun Positif. ka sadaya subbreaker terus nyebutan naon subbreaker ka para Baraya Abah we. Baraya Abah anu aya di Spotify atau anu aya di YouTube hatur nuhun pisan. Hatur nuhun kasuhun. Nah, ayeuna teh urang teh keur pabeuli teh make naon itu. Jadi ieu teh tadi asa pupuk teh naon nya. Asa beulit kabel gitu. Karena ieu teh karek kapesernya alhamdulillah naon ngaranna teh siapa ya? Ieu teh naon kondenser. Nah. Tapi tong diangkat kali, tong ditombokeun bisi. Soalnya pabeulit keneh ieu. Ieu teh konten orang di episode ayeuna sekaligus ngalanjutkeun episode pertama. Jadi ieu teh part 2 dari diajar podcast. Nah, urang teh kan ieu teh masih kene dalam rangka diajar menurutnya. Rangka diajar. Kumaha cara membawakan materi, kumaha pembukaan ieu si podcast urang teh kumaha gitu kan. Terus penyampaian urang ka Baraya Abah apakah bisa kaharti apa henteu? Geus bener apa henteu gitu kan, jelas apa henteu suarana. Salah sahiji usaha urang teh nyaeta ieu memperbaiki naon? Audio nu salah sahijina teh nyaeta make alat ieu ge menang ningali dinu YouTube batur ya kan. Si YouTube batur teh loba nu nga-review alat untuk membuat podcast cenah. Kebenaran kan urang teh ieu teh konten podcast caritana kurang afdol lamun urang teu make alat-alat ieu cenah. Aripek teh pas di
peser teh gini ternyata bener karasa naona ya ayeuna lamun orang ngomong teh orang bisa ngadengi suara orang sorangan ayeuna mah suara abi teh kadengi di dia oge ayeuna mah jadi suara leutik pales teh bisa di naon minimalisir ulah nepikeun ka suara orang teh ngaganggu ka pendengar sadayana ya ka Baraya Abah teh. Nah, kos kieu ya. Ieu rada kekaresekan ya. Rada kekaresekan teh meureun da dari kabel jigana urang can menata. Kabel ongkoh jeung meureun si alatna teh masih keneh mirah ku urang di di peser teh. Jadi kekaresekan. Jigana ieu mah dinu alat, Sep. Hah? Ieu masih dina kabel jigana itu terlalu pabeulit. Iya tuh tadi di jam sabara di jam 8:30 teh entos nyiapkeun bade take podcast cenah mah. Tapi pabeulit teh ku nguruskeun ieu nyoba-nyoba ieu teh nyolokkeun ka dieu geus bener encan nyeting suarana geus bener encan gitu kan. Nah. Terus kan bae lah wayahna we ieu mah kieu heula. Kekaresakan lah nya. Aduh hapunten. Aja alatnya memang ngacan komplit ya teh. Komplit jadi nya keur mah dadakan kan. Jadi settingan lagi kos kieu lah. Masih pabeulit. Pabeulit aja ka kieu. Ieu naon lamun ningali jiga di si Om Deddy Kobuzer mah geuning nya. Mic-na geus alus gitu kan si aya stand anu ieu si headset teh nu geus jiga headset gaming gini kan. Anu ieu garandut. Ayo, orang mah make ieu we settingan seadanya tapi minimal orang bisa ngabawakeun dengan baik. Insyaallah. Nah, ieu teh orang ayeuna make sound card dari V8 Mixio. Ieu podcastna rada-rada semi review produknya. Nah, ieu teh urang teh meuli ti Mixio naon ngaran brandna Mixio. Ngaran alatna teh ieu sound card. Seri V8. Gitu tah ieu penampakanna juga kieu. Lamun hayang apal leuwih jelasna link produkna aya di deskripsi. Jeung lamun review produk anu rada detail secara penggunaan dan secara spek mungkin bisa lalajo ka channel nu lain. Da urang mah awam urang prepare lagi juga anak kurang urang mah. Ya mah urang hayang berbagi kumaha sih rasana make ieu teh. Jeung mungkin berbagi oge ieu kira-kira teh meuli alat-alat nu kieu teh sabaraha. Meureun bisi aya Baraya Abah sadayana nu ka anu aya kahayang ngadamel podcast atau konten lain berhubungan dengan audio. Ieu penting pisan. Ya recommended lah ieu teh. Recommended pisan lah. Recommended pisan asli. Ya jadi orang suara laun teh bisa kadengi mata tadi lu suara laun teh langsung ngadeukeutan kan. Tuh alhamdulillah geunaheun. Jadi ieu teh boga experience atau boga pengalaman anyar di audio gitu orang teh mantap batur teh bisa ngadamel podcast atau nyanyi secara jelas atau tanpa pales gitu karena bisa langsung ngecek sorangan si suara orang teh bener henteu si gitu suara kan. Teh emang langsung kadangu gitu jadi pales etik oge orang bisa langsung kadang suara orang teh berarti entong gitu. Berarti kan kudu dedehem heula. Benar-benarkeun heula gitu kan. Nah, jadi anu Baraya Abah anu bade ngiringan oge ngadamelan podcast atau konten lainna anu berhubungan dengan audio teu kedah risau ieu teh hargana terjangkau. Itu hargana sabaraha ieu teh cenah Kang? Anjir Kang Azep. Ya jika urang ge ieu nyicil we hiji-hiji. Meureun di Baraya Abah nu atos lalajo episode nu saacana kan
nembe ka peser ieu. Kamari teh ngecek sound teh gini. Nembe ka peser hiji mikna ya kan. Nah, alhamdulillah gitu kan naon eta? Ieu no baraya abah nu di Spotify teh teu apaleun. Ente teh keur naon? Jadi biar teh keur nunjukeun ye. Nunjukeun efek teh katoel jadi suaraan. Nah. Meser micna eta teh sekitar hargana teh sabaraha? Sabaraha coba? 200 ribuan. 180 ribuan lah sekian. Pokoknya mendekati 200. Kurang 1.000. Jeung ieu keur free ongkir meulina. Nah, jadi bebas 200 ribu. Terus orang nyicil meuli naon deui? Ieu headset masing-masing meuli. Alhamdulillah ya headset jadi merenah lah headset teh. Jadi tiasa ngadangukeun suara urang sorangan. Terus anu geus sapaket jeung naon? Mixing Jeung mic. Oh, jeung micna. Jeung mic teh ieu aya mic splitter. Namina teh mic splitter. Aduh, hampura ya gegeresekan. Soalnya ieu sabari dicabak. Ya maklum lah, barang ekonomis jadi kurang kualitasnya rada setik lah. Nah, tapi lamun prepare urang na alus mah jigana moal dipikir. Ya splitterna gitu kan teh ye. Kabel-kabelna ieu teh terpisah oge anu bade meser oge mangga di deskripsi aya link naon list produk naon wae nu kurang di peser. Termasuk jeung ieu tah sound cardna teh ieu harga sekitar 100 ribu. Tuh murah. Anu bade ngadamel podcast kudu bingung mahal alat-alatna. Betul. Ku iya oge kan alhamdulillah bisa lancar. Dengan harga 100 ribu. Iya geus alus pisan. Iya sabarahan tadi teh? Iya 200 ribu. Iya 200. Iya 100. 300 nya. Headset masing-masing 100 ribu lah nya. 100. Iya dua berarti 200 tambah ieu. 300 tambah 200 jadi gope. Jadi 500 ribu. Ditambah splitter ya kabel pendukung lah. Pendukung eta sekitar 50 ribu lah. Ya 550 tos biasa. Gini rada awon. Tapi dah gitu urang teh daek teu daek mau tidak mau nya kedah modal gitu kan. Eta. Si suarana merenah. Karena orang teh meureun niat kan. Kirang aya niat mah meureun nya kudu merekatkeun we gitu nabung. Tuh, jadi alah jadi ya teh aya suara kipas angin teh modifikasi jadi produksi by ASR. Jadi si mixer ieu teh bisa naon wae line mixer naon sound card si sound card ieu teh bisa naon wae nyaeta bisa ngatur-ngatur suara urang. Ieu dari segi naon ngaranna teh aya echo-na. Tes echo cek 1 2 ieu teh bisa di setting diputer-puter gitu tah. Echo tuh terus bisa oge si soundcard ieu teh bisa connect ka musik cenah. Nah, ka musik tapi bisa oge bisa lewat kabel. Tah siga ieu lewat kabel terus biasa atau Bluetooth. Nah, ieu geus dikonekeun Bluetooth-na cobaan. Urang tadi tos ngonekeun si Bluetooth-na bari di play si musik. Ayeuna urang testingnya kumaha cikan. Musik. Hari musik teh. Aduh musikna ya mah aduh hampura anu resep kasih Holahop teh saha? Holahop teh band indie. Oh. Orang teu apal orang. Aduh, teu apal kumaha ieu mun teu apal bae lah nya. Bae. Ngomong ieu nyen podcast di kasur teh katingali juga. Tah kan disadiakeun bantal. Ditutupanna. Beuteungna Oh iya katingali. hewan saeutik. Oh aya hewan. Oh geus. Oh berarti suara orang bereho.
aya lehoan. Nah, oh eta Sok, logo. geus bener. Ayeuna urang tesnya musik cikan bismillahirrahmanirrahim. Prung. Nah, letikan dong. Oh, letikan oge bisa dari bisa dari kondenser bisa dari sound card-na. Oh, nice. Sok. Tuh, halus pisan. Iya, dia anggar ya. Dengan HP anggar Ya bisa lewat Bluetooth. langsung. Jadi kurang bisa langsung kadangu. Jadi bisa aya backsound-na. Nah, backsound bahasa keren nama. Aya backsound. Naon deui nya ieu teh? Oh iya, anu mic ieu. Naon? Jadi jelas henteu suara. Hah? Jelas henteu suara teh naon? Si MC. Nah, ieu mode langsung ya tanpa aya edit-editan deui. Tanpa peredam lah merenya. Peredam noise. Ieu make peredam noise ya. Cek Nah, ieu rada buleud suarana. Buleud juga tahu. Terus ieu teh aya oge naon? Tombol-tombol sound juga efek gitu nya. Sound efek juga ieu tangan aya Anu ngeprokan. aya embrace. Oh, aya manuk gagak. DJ gagak. Namun bahasa Sundana naon manuk gagak? Puncuing lah. Nah, Puncuing lain. Beda. Ayo gan suara Sama MPB. disurakan. I like it, I love it, I want some more. I like it, I love it, I want some more. Iya deh. Sebenarnya mah orang mah ieu nyen konten itu jadi juga jelema norak weh. Tapi memang bener jadi pengalaman nu alus gitu kan. Nah, orang teh bisa kikieuan teh gitu nya. Naon? Orang dia fokus ngadengikeun lagu bina cita lagu na eueuhan. Soalnya tadi teh keur geunaheun ngadengikeun. Iya kan si monitorna diletikan heula. Soalnya lamun orang ngeklik naon si sound effect eta tarik pisan ka dieu ieu kadengena jadi lalaunan. Ya orang launan heula monitorna tetep ka ieu da tetep ka putar. Tetep record. Tetep ka record meureun. Ka record teh nya, ka record meureun. Record lah. Saya juga kiss ya. Kan tariknya. Ya. Hampura. Iya. Ayo oke. Suara seri. Wah, seperti itu saya. Ayat 12 sound effect. Ini seletong dicobaan di. Kekeresakan wae. Eta lah di mohon dimaklum di setting. Prepare orang lebih matang. Lebih Sundana teh matang. Lebih asak. Kudu asak-asak ngakul. Gitu we review nama geus kitu we lah. Jadi pengalaman orang teh make soundcard dia teh memang benar membantu yang orang nyeun podcast. Jadi kerasa pisannya di podcast orang anu mimiti tanpa nanaon, anu bener-bener polos di HP. Nepikeun ka ayeuna boga alat-alat lepas kieu. Aduh. Alhamdulillah. Jadi suara teh bisa jelas kurang kita kadenge. Itu kan dalam rangka sumanget orang oge jang menyapa baraya abah sadayana gitu kan anu atau support gitu kan masihan komen-komen positif di YouTube orang gitu kan aya oge anu nga-WhatsApp langsung ke orang nu rerencangan anu caket merenya anu caket kan sok aya nu nga-WA geuningan kumaha cenah nya kitu we naon semangat terus Sep. Ini nyemangatan KBG alhamdulillah aya nu nga-WA gitu. Awewe lalaki awewe lalaki. Ya teh urang teh karek sadar lain sadarnya.
bahasana naonnya lain peka. Jadi si anu tadina orang kan ngadengikeun konten podcast batur gitu kan. Terus menyangka bahwa eta teh wah babari jigana kitu. Cek. Nah. Aduh, pisan sorry. Pareman heula we ieu musikna. Cek. Berarti jigana Cek. Oh, dari suara eta, Bang. Dari suara kipas angin. Kipas angin urang pareman lah. Sok, mari ngobrol lah jeung Baraya Abah. Aduh, ieu Baraya rada di break sebentar jadi nama orang ngobrol we jeung urang heula nya. Soalnya si Asepna cenah mareman lah kipas, cenah benerkeun. Tah, geuningan. Geus bener ternyata digeserkeun hungkul. Tadina orang rek ngobrol loba euy. Pribadi we ieu mah tadina. Mumpung si Asep. Aya si Asep deui ternyata. Jadi si Soundcard ieu teh alusna sih memang karena ekonomis gitu kan eta unggul. Terus fungsi-fungsina memang komplit. Cuman tadi teh orang nyoba-nyobaan teh ternyata aya sababaraha hiji kekurangan nyata mungkin dari perkabelanana. Jadi kabelna rada awon gitu kan. Awon jadi sensitif lah. Kuduna kan lamun misalkan geus connect teh klek gitu terus aman. di oyak-oyak ge aman gitu ya mah kuduna. Ieu mah oyak seeutik rada kos tadi geuning berbekan gitu kan. Terus lamun misalkan kan di tukangan soundcardna teh aya sababaraha soketnya. Aya jang charger, aya jang ieu teh musik gitu kan. Aya jang mic jeung headset oge gitu kan. Tah eta teh lamun misalkan kaganggu saeutik teh jadi rada goreng. Tah jiga ieu kan suara Abi kan tadi leungit. Jadi rada aya nu kararitu. Aduh. Tapi lain nyalahkeun si soundcardna nya, si soundcardna mah halus cuman urang teh keur diakalan hiji soket kumaha carana meh bisa make dua device gitu kan. Meh simple meh tiasa podcast jang duaan gitu kan. Tapi jika ayana jika nama lamun pake meja jika nama rada merenah mual kusruk pabelit ieu jika namanya jika make meja make stand. Balik deui tadi kanu ieu orang lamun ningali konten batur gitu kan. Nyen podcast teh asa babari gitu kan. Geuning ieu karek episode ke-7 oge aduh geus kieu gini gitu kan dikejar tayang gitu kan. Orang teh kudu take podcast rutin lah. Kudu rutin unggal mingguna. Orang lamun take podcast jam sabaraha Bang? Urang mun take podcast teh nya tiap balik gawe jam sabaraha? Balik gawe magrib. Terus prepare nya sajam 2 jam. Prepare tuang heula meureun nya. Tuang heula ngaberesan heula kosan kan meureun acak-acakan. Nya kieu ayeuna ieu ge sakieu teh tos diberesan tapi sakieu teh diberesan alhamdulillah tapi nya katinggalna geuning tidinya masih awut-awutan. Ya kudu meluangkan waktu lah gitu da urang teh hayang berkarya cenah kan nya kieu lah. Jadina urang ngabahas beberapa hal anu mungkin aya di masyarakat gitu kan atau pengalaman Bang juga kemarin kan ngobrolkeun naon Liverpool gitu kan. Terus pas ayeuna teh kan orang loba ieu sebenarnya ngobrolin teh. Soalnya kan waktuna kan tadi ngetek rada pentingnya. Rada penting. Rada nih emang geus penting komo. Geus penting. Keur si Asep anu geus berkeluarga kan. Pasti. Misalkan telat balikna ke telat teh geus ditelepon, dikirilingan. Di mana keneh?
balik moal. Namun misalkan kepentingan ayo bahan moal dibukakeun pantau tah. Moal. Tong gitu, Jang, ya anak muda teh yang serikeun ya. Oke, jaga geus gaduh pamajikan mah. Mangga di raosan. Aduh. Pingke sugan lah nya. Sugan tah ieu anu baraya Abah urang doakeun ka bang teh sing enggal enggal nikah. Enggal nikah. Oh, ternyata enggal damang. Jadi sebenarnya mah aduh bete. Kita geus sabaraha menit itu 25 menit. 25. Kayak gituan nungkul. Kita nungkul itu ya tadi yang nyarita ieu euy saya kurang teh. Basa keur balik gawe ultah Jakarta teh. Iya rek nyarita ayeuna apa? Henteu. Tapi juga nama kewe. Iya mah podcast dadakan. Karena nyaeta erek nuluykeun deui naon? Diajar podcast anu kamari ka anu part 2 ya. Urang teh geus aya kemajuan. Nah. Jadi santana orang rek nge-review lah. Nge-review. Ieu ayana suarana goreng kene nya wayahna lah. Nah, jadi nyame ka tempona urang teh bener-bener, wih, bener ya cenah rek nyeun podcast teh aya progresna. Ieu teh memang niat gitu kan. Eta. Jadi urang teh hiji meureun urang geus niat bener-bener erek nyeun podcast, bener-bener erek maju dina podcast insyaallah nya. Insyaallah nya. Nah, ayeuna teh subscriber urang geus naik. Alhamdulillah. Di YouTube teh geus sabaraha ka? 100. Bukan. 100 sungguh. Terus viewer pemutar lagu di Spotify eta anu nga-follow urang geus aya genepan. Alhamdulillah. Nuhun baraya Abah anu genepan eta teh geus di play 20 kali. Nah, geus aya nu nge-play 20. Alhamdulillah hatur nuhun ka baraya Abah. Lamun baraya Abah sadayana hoyong apal kabar terupdate dari Juhanta Podcast, mangga di follow gitu kan atau di follow-nya Instagram orang ge aya di deskripsi gitu. Nah, teh di deskripsi YouTube-nya. Lamun yang di Spotify mah ada deskripsian ya. Paling kayak disebutkeun kos kumaha. Juga Instagram orang teh di @asr.20. Bang di urang di @habengbeng. Habengbeng. Beng. Beng. Bener. Beng. Lain kalau ngalawu. Sabari ngecek mic ieu mah kadenge soalnya suara orang gedangan. Cek urang. Cek batur mah goreng we. Ya, ulah geus lah kita unggul lah. Urang mah nu penting mah baraya Abah dimanapun berada. Mugi sing sararehat. Mangga di komen, di subscribe, di follow, di share ka sosmed atau ke grup WhatsApp anu aya di HP masing-masing. Share, like, comment, subrek karena kepala subrek. Nah, di ieu tong hilap di Spotify oge kudu di klik bintang rating Spotify. Di rating di pasihan rating jika Gojek. dikasih bintang 5 maksimal. Nyamun misalkan bintang 4 gitu nanang. Eta mah bintang 4 naon jenderal berarti. Atur nuhun nah kasadayana. Hapunten upami teh jelas kontenna sakieu ayana. Jadi ya sekian dan terima kasih. Yo. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.